Siluman Buta karyana Ukra Sumaniarja. Atuh supados teu yang kolong teuing kana waktos sumangga mitra. Dongeng anu judulna Muja ka Siluman Buta teh urang kawitan bae. Prunglah mitra. Cihanet moyan di teras hareup Jupri keur sidengdang dina porsi goyang. Ieuna aya meja nu pinuh ku kadaharan, teu tingalen cikopi jeung padudan karesepna. Katenjona teh hirupna bangun senang, lubak libuk loba harta. Bro dijuru bro dipantok ngalayah di tengah imah, kitu babasana keur kahirupan Jupri mangsa harita. Anakna keur popolah di dapur, sedang nyiwate nu jadi pamajikan anak mangkat ka sawah seja ngawaskeun di garawe. Tang Jupri ngalamun nyawang-nyawang ka alamang sakatukang, di mana hirupna nu pait peuheur. Hirup lara balangsak reutpakeun kungsat bahan. Dari sok teu sore, nasib diri loba dinyeri nu antukna hirup Jupri jadi aral sublaha. Ngalunturkeun kaimananana anu maha kawasa. Sejak bengkok sinembah ka buta, sanggup mere harta banda, kitu pamikirna jalma anu kasasarnya lampah. Harita teh Jupri jeung Karta aya di tempatna kuncen Gunung Kawi. Diuk maneko di hareupeun aki kuncen. Pikirna geus gilig, pate kadanana geus buleud sian neangan harta ku cara muja. Malah pok harita kuncen muka obrolanana. Tiap tuan siap nanggung segala akibatna. Saja memuja ka Gusti Prabu Kaladurja, ngagegeuh dia Gunung Kawi. Siap ki. Ceuk duaan hampir bareng ngajawab. Ya ari kitu namanya bae waktu jajapkeun ayeuna keneh. Anomat kemun geus tebe di ditu ulah loba segala rupa anu dituduhkeun ku aki pasti kuring duaan bakal dilakukeun. Ceuk Jupri tandes tur daria perbawa hate anu memang geus gilig pikir. Sejak munjung muja ka Siluman Buta ngagegeuh Gunung Kawi. Gancangna carita sanggeus nu tiluan tarapti kencling bae arindit teu poho bari mawasa sajen. Lempang mapai-mapai jalan satapak anu kencak katuhunana bala kututubuhan jeung kakayon anu rarembat. Teka catur lila di jalan nu tiluan geus cunduk kanu dituju nyaeta ka bibir guha nu rahambos-bos kahalangan ku are jeung akar. Yaok tunai rasajena jang, ceuk kuncen bari nunjuk kana batu anu nemprak tur herang balas minang dipake. Nuduaan teu baha geuat nyimpen sasajen ke tempat anu dituduhkeun ku Ki Kuncen. Pok Ki Kuncen ngomong deui. Adenya biji poho ulah luak lieu jeung ulah loba ngomong samemeh ku ake dititah heuh. Nya Ki kuring pasti bakal ngegu. Nya sok atuh ayeuna mah diuk deui tukangan aki. Bari peureum ceuk aki Kuncen deui bari ditungtungan ku bibirna unu kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake
siluman. Pledug haseup menyan mulak mumbul kaluhur. Teu sawatara lilangan hiuk haritaya angin gelebug. Sorana tepikeun kanyeor nebak tatangkalan. Rieg bumi alam tinggal rieg lir digedegkeun kulini gede. Reut anjing bebaung ditemak gagak jeung koreak patemalan. Jupri jeung Karta ngadegdeg kesang tiis nyerolok masihan awak awahing ku keung jeung sieun. Tapi kasieun jeung kakeungna geus kalindih ku rasa peurih. Kagenten ku bayang-bayang harta nguatkeun maranehna ngalawan rasa kakeungna. Tekung silila Aki Kuncen ngomong bari nepak Jupri jeung Karta. Sok bila barenta geus nepi ieu ayeuna mah. Nya duanana barenta. Hatena helok ningali sakulingna jadi robah. Nu tadina biwir guha anu mah salin jadi semindah rupa jadi gerbang nu gede tur tohaga. Tak ayeuna mah ayu dudurkeun Aki, ceuk Aki Kuncen beri asup ka eta gerbang. Nu duaan teu loba omong, nyicik we nuturkeun Aki Kuncen arasup ka jero eta gerbang. Jupri jeung Karta helok ningali kadua kalina. Titinggaliana meuni arenah pisan. Kenca katubu loba gedong saligrong. Jalan lowong molongpong lempeng nuju ka karaton. Tekung sila hareupeun nu tiluan warawiri loba jalma ngaliwat bari garinding tur garandang. Karta poho kana ucapan Aki Kuncen. Manehna kalah tunga-tengo ka kenca jeung ka katuhu. Da kataji ku patempatan anu di sabana. Nah atuh dak sakala titinggalian nu jadi robah. Manehna lain di jalan anu molongpong, tapi di jero liang guha nu heureut sarempit bari rembat ku areuy jeung kakayon. Coba laleur mata paur nu nincak bari kencak katuna loba bangkong nu sagede-gede baskom matak gila nu ningali. Aduh cilaka aing ya. Nah jadi ketanjuan jadi kieu. Yang di mana ieu teh? Siga di jero guha. Gentes hate Karta bari leungeunna muntang kaleun Jupri. Tekung silila Ki Kuncen jeung duaan anjog ka karaton. Nurung mancur herang baranang ku emas permata. Beda deui nu katingali ku Karta mah. Manehna asup ka rohangan nu keuman. Sora nu araneh mimiti kadenge ku ceulina. Timiti sora saratoan jeung jurat cerita jalma anu menta tulung. Lar Karta ngaliwat ka hiji rohangan. Ambeu bau hanyir jeung hangru. Manehna ngalenyap barang ningali makhluk nu jangkung badag. Panonna bolotot, sihungna ranggeteng, irungna namru. Pokona mah pikagilaeun we. Eta makhluk yang hareupan kancah nu jeer beureum ku getih. Eta makhluk keur meres budak kira-kira bidak laki kira-kira umur 7 tahunan. Arek diala getihna nya tina getih eta dikepret-kepretkeun kana kakai jeung karikil jadi weh duit jeung emas katut inten jumanten. Kitu nu katenjona ku jamak kasasarnya lampah nu beunang kaboro tenjo ku setan. Jerit budak dijeritan bari sambat ka bapana. Kitu sambatna eta budak nu ngawada nu diwadal. Keun ku bapana. Karta teu kuateun ningali pamandangan nu sakitu talangesna, lengerak bae manehna mah kapiuhan. Ari Kuncen jeung Jupri mah teu nolih kana Karta nu kapiuhan. Manehna mah kalah terus laju muru ka tempat di mana Raja Buta cicing. Teu dicatul dina perjalanan Ki Kuncen jeung Jupri. Urang jojo ringkesna bae Ki Kuncen jeung Jupri geus paduhareupan jeung Prabu Kaladurja. Cong Ki Kuncen nyembah. Anu diturutan ku Jupri. Sanggeus nyembah, pok Ki Kuncen ngomong anu ditujukeun ka Prabu Kaladurja. Enggak
nyaritakeun Yembah pangabaktosun ti aki ka panjenengan Gusti Prabu. Baru Prabu Kaladurja ngajawab bari ngagrem. Lagi kaulah yang sirih heula. Sembah pangabakti anjeun dari mangga kau lagi. Jeung aya naon di aku ngadeus ka kaula. Cendaok Kuncen nyembah tulina malan deui. Ampun Gusti Prabu, reh nasim abdi teh kumawantun dongkap saya ka Gusti teh sijang ngajajabkeun ieu sun pun incu anu keur kakeunaan karapat dina mayalah kahirupan. Ceki Kuncen bari nunjuk ka Jupri. Geus pasti ada maki. Di setiap kaki datang ke dia, ukur mawa-mawa jelema nu sangsara jeung hayang beungar. Ceuk Prabu Kaladurja bari ngakak-gak seuri, nembongkeun sihungna nu ranggeteng ti kagilaeun. Sun, jawab Ki Kuncen pondok. Yung, ayah mah kira balik deui. Kedua jamai nama jadi tanggung jawab kaula, jadi urusan kaula paribasa nama. Unyuk sumangga kaula. Cek Ki Kuncen bari cong deui nyembah. Sanggeus nyembah, terus Ki Kuncen mundur. Esod muru kalawang panto. Sejam ulang deui ka alam manusia. Sanggeus aya di luar, Kuncen nuikeun deui lalampahanna muru ka jajalaneun. Di mana ulut tapak manehna lempang tadi. Bari arek mapae karta anu tinggalin tadi teh. Ki Kuncen lain teu apaleun kana naon anu geus karandapan ku karta. Tapi jadi pantrangan pikeun manehna kana kudu nulungan ka jalma anu saperti karandapan ku karta harita. Tunda heula lampahna Ki Kuncen, ayeuna urang nyaritakeun Jupri anu keur padu hareupan jeung Prabu Kaladurja. Manusia Sahangaran anjeun dem, cek Prabu Kaladurja ka Jupri anu nguluk tungkul. Abdi sun. Silaing. Dia teu deui jalma euy. Ini semua sun. Wasta abdi teh pun karta pun Jupri. Cek Jupri harita arap-arep. Nah bener anjeun hayang beungar. Larasun, laras pisan, jawab Jupri pondok. Ade. Aku kaula dekal dicumponen sagala kahayang anjeun. Ngan aya syaratna ti kaula. Na sanggup anjeun nyumponan kana syaratna. Cek Prabu Kaladurja bari panona anu segede terong teh mencrong ka Jupri. Sanggem Gusti. Tembal Jupri nyanggupan bari teu apa ge kanu naon syarat anu arek dibikeun ku Prabu Kaladurja. Syarat kahiji, maneh kudu mere caos ka kaula dina setiap sataun sakali nyatana ku nyawa jelema. Jeung syarat nu kadua, maneh kudu boga kamar panyepen khusus anu ulah katincak kudu lian jual ti ku maneh sorangan. Jeung deui setiap malam Jumaah maneh kudu nyampakeun sasajen pikeun ka kaula. Eta sasajen teh bunda di eta kamar panyepen teh. Terus di mana-mana mun geus teu sanggup ngumponan caos ka kaula, nya maneh sorangan bakal dibawa ku kaula. Kumaha Jupri na sanggup?
Jupri unggek-unggekan tandanya tujuan karena syarat anu diasongkeun ku Prabu Kaladurja. Bapak Gusti. Gel. Ye cucuk jelap nanti kodo kaulam. Cek Prabu Kaladurja bari jeung ngareuk-ngareuk hareupeun Jupri. Kecilig teh harita. Iga jelema kaluar tina baham Prabu Kaladurja matak kinjapeun. Cahai nama junggra balik. Penggawa kaula baris nganterkeun mulang ka alam manusia. Cek Prabu Kaladurja kitu teh bari jeung nyelukan dua penggawana. Apa gerak tuang heula? Sora Mirna seolah-olah ngagebah Jupri nu anteng ngalamun. Korejat Jupri lilir tina ngalamunna. Rahuh manehna ngarahuh bangun senggah. Pok nemaran bareng ngeliat ka Mirna nu jadi anakna. Nu teu kanyahoan jolna. Kenyi. Bapak can lapar, kesa kedeng deui lah. Mun Pak, kin upami tos hoyong. Da tos disiapkeun ku Mirna. Pawon tinggal nyanakan bae dina meja. Ayeuna mah abdi bade nganteran sangu ka emak, cek Mirna ka bapana. Jupri ngan ukur unggek. Ari Mirna nu jadi anakna ngan kenceling bae init sejak nganteran sangu ka indungna nu geus tila init ka sawah. Jupri eta can naon geus teu rabah. Malah saterusna mah Jupri teh ngarahuh bangun bengo. Aduh, gehel deh. Kamana aing neangan wadal ya? Mangkaning waktuna makin nyerelek. Tinggal 3 bulan deui. Aduh, jadi lieur ya aing ya. Jelema teh siga nu sarieun samperkeun ku aing teh. Geuntes hate Jupri. Tang Jupri ngalamun deui bari sakali mah ngetruk-ngetruk tarang ku curugna. Teu lila nyeh, manehna seuri sorangan bangun meunang wewenghan kana Bang Baluh manehna. Hae. Mahanya nasibna si Karta ayeuna. Jupri ngagendeng ngomong sorangan. Manehna jadi inget ka Karta. Nu jadi batur saperjuanganana. Nu papisah waktu kerek mu jadi Gunung Kawi teh ya. Sukma wah ngerek di teang kalau murna sugan aya di kieu na keneh cek kentes hate Jupri. Heuleuh hanjaka pisan mitra waktosna ka Bojang Seep. Jaga tu mitra dongeng Sunda anu judulna Muja ka Siluman Buta atanapi nyupang teh urang cekapkeun heula dugigikeun ka dieu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Atuh manggiok saparakanca di studio ngahaturkeun wilujeng baturai, wilujeng kantun kasadayana. Cah.